Ketika si Pangais maksakeun indit sakola, tuluy beurangna ngajaja paket pesenan teteh santri. Kembali deui kana karieuhan poe Senen, panggih deui jeung lalamakan bodas istrikaeun. Hayu WA besti urang langsung pigawe, da moal matak ararusik ngan saukur dipelongkeun, moal matak beres ngan saukur dipikiran. Kulantaran poe Senen teh poe anu pangriweuhna saalam dunya. Heueuh riweuh teh ngan rarasaan hungkul meureunna. Pedah isuk-isuk kieu kabareg-bareg kudu ngistrika. Dari pagawean sapopoena mah sarua wae. Singkat cerita ngistrikana geus beres, tah ieu kulantaran si Pangais teh geus lila cenah teu sakola, asa geus sararono cenah panggih jeung babaturan ulin. Sok sanajan sabenerna mah ieu teh can pulih pisan awakna teh, tapi maksakeun we ning tah ini. Jig wae atuh anak king asal sing sehat we. Singkat cerita bebenyitna geus ararindit, hayu we besti ayeuna mah urang migawe proyek 3M. Tah ieu M anu mimiti menjahit heula bubututan, tuluy we goloncorkeun ning tah cai anu ngagencelangna. Lanjut kana MK2 muihkeun bubututan. Atuh lamun geus pupuihan kitu mah lanjut deui we kana MK3 merende bubututan. Lain keta melipat bubututan besti. Tah ieu urang pisahkeun heula antara istrikaeun jeung tilepaneun. Kulantaran ieu proyekna loba teuing anu biasana mah si sepre teh osok diistrikaan, tah ayeuna mah keur kaeuntepan jurig hoream si Bunit teh. Matak langsung we diparekoskeun ning ieu. Ari pek teh keur jongjon si Bunit titilep, ujug-ujug torojol deui we ning tah si Pangais teh balik deui. Datang-datang jojol nyuksruk bari ngagibrig. Pas beres upacara cenah teu kuat lieur. Sing horeng teu kuat kapanasan meureunnan. Atuh jerut we turun si Bunit teh ka dapur. Tah ieu urang ngaberesan heula beungeut meja. Urang pinahkeun butrak betrukna kana pangumahan. Kulantaran tadi tengan saukur nginum hungkul si Pangais teh. Tah ieu kulubnog ge tinggalkeun keur bekelna teh. Matak pantesnya heueuh we jadi lieur ge. Jabah kapanasan, jabah awak can pati sehat. Tah ieu wadah nu rarewokna geus ngararumpul. Caricing. Tring. Tuh geus seridakep we kabeh bararesih. Tuluy we urang pesekan si Enogna sok sarapan heula Pangais ngarah eusian beteung teh. Sementara si Pangais keur sarapan, tah ieu si Bunit mah erek mulasara hasil ti kebon. Nya bebeunangan naon wae cenah Bunit ti kebon teh. Tah ieu aya turubuk jeung orai hejo besti, arek dikumahakeun cenah eta masakna Bunit. Pokona mah asal asak we bisa dihuapkeun. Tah ieu ditumis heula orai hejona, tuluy tambahan enog sajenol, tuluy we purudulkeun eta turubukna anu meunang ngabubukeun. Bumbuna make bumbu mie instan. Pokona mah burulukeun we kabeh nu aya kadinya. Tah tuluy we mihna ayeuna mah asupkeun. Tapi mihna kudu meunang ngagodogkeun make merica saeutik. Tuluy we tah purudulkeun cabe guluntungan. Alhamdulillah tah ieu hasil akhirna besti. Jol gajeleng we ieu teh ka waktu duhur. Waktuna ayeuna mah urang mungkus pesenan teteh santri. Kudu dipaketkeun poe ayeuna, kudu dikirimkeun kana paket anu sahari cenah. Kulantaran ieu waktuna geus mepet besti. Sakedeung deui tereh waktuna istirahat. Atuh langsung we ngageuleuyeng ning ieu si Bunit teh. Langsung seak we ngagas motor satarikna. Matak teu aneh si Bunit mah disebut tukang kekebutan ge. Nyata apanan sok ngabeberik waktu besti. Alhamdulillah.